Tahun 1811, Bupati Bandung Wiranata Kusuma II keur neangan tempat anyar pikeun puseur karajaan. Daerah baheula sok kakenaan banjir bandang. Anjeunna ngumbara bebarengan jeung para abdi dalem. Bupati, ieu lalampahan parantos tebih pisan. Nah leres urang bakal mendakan lahan anu cocok kanggo ibu kota. Urang kedah mendakan tempat anu aman. Rakyat Bandung teu bisa deui hirup dina kasieun ku sabab caah. Rombongan eureun di hiji tanah lega antara Subang jeung Dayakolot. Bupati ngaso handapeun tangkal ageung. Duh Dewi Kentring Manik, mugi Gusti masihan pituduh. Di mana tempat pangsena pikeun rakyat abdi ngawangun kota. Tiba-tiba angin ngagelebuk. Sumping sosok anggun Dewi Kentring Manik. Wahai Wiranata Kusuma, upama rek ngadekeun daya nu makmur, turutan pituduh ti abdi. Tancapkeun keris pusaka kana tanah ieu. Mangga Dewi, abdi bade ngalaksanakeunana. Kalawan taya ragu, anjeunna nancepkeun keris pusaka kana tanah. Tiba-tiba cai herang nyembur kaluar ti jero lemah. Eyang, cai keluar tina taneuh. Mani daretan sareng herang pisan. Ieu mangrupikeun cicirieun anu sae. Di dieu sumber kahirupan. Rakyat abdi bakal kenging cai tanpa sieun